Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu sareng rerencangan bade ngadamel video resensi film. Arti resensi Secara etimologis, kecap resensi asalna tina basa Latin nyaeta tina kecap repidere atawa resensere. Resensi review nyaeta tulisan nulisina mangrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku. Si oge dihartikeun minangka tulisan anu isina ngeunaan penilaian karena hiji karya anu mangrupa buku carita pondok, cerpen, novel, seni drama atau film. Dina nulis resensi kudu aya kepunjulan, aya kahekeran serta informasi anu kudu ditepikeun ke masyarakat. Ngahibur jeung ngegemakeun Titanic mangrupakeun film drama romantis anu bisa ngahibur jeung mere pengalaman emosional kanu lalajo. Caritana nu romantis dipadu ku tragedi kapal tenggelam bisa nyieun lalajo ngerasa seperti pengalaman perjalanan eta sorangan. Ngajarkeun nilai-nilai kemanusiaan. Dina Titanic urang diajar seueur nilai-nilai sapertos cinta tulus antara Jack jeung Rose, rasa wani sareng pengorbanan demi nyalametkeun batur. Ieu ngajarkeun yen cinta sareng rasa peduli penting pisan dina hirup sanajan dina situasi anu bahaya. Pengajaran sejarah Titanic nyaritakeun tragedi sejarah nyata anu langsung dina tahun 1912 waktu kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik. Di dieu urang bisa diajar sejarah ngeunaan kapal Titanic jeung mangsa baheula. Itu oge kumaha perkembangan teknologi kapal laut mangsa harita. Hiburan jeung emosi. Film Titanic ngegemakeun ku carita anu romantis jeung tragis. Ngajak nu lalajo ngalalana ngarasakeun emosi anu jero. Ting mimiti bunga sedih nepi ka hareup. Pesan penting ngeunaan kelas sosial. Dina Titanic, urang tiasa ningali beda kelas sosial antara penumpang kelas hiji sareng kelas ekonomi. Ieu ngingetkeun urang ngeunaan isu sosial sareng ketidakadilan anu masih aya di masyarakat.